Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lani Nur Halimah di kelas 12 IPS 4. Di dieu abdi bade ngaresensi novel anu judulna Galuring Gending. Sinopsisna nyaeta novel Galuring Gending teh nyaritakeun wanuja di dunia seni anu ditokohan ku si Sarah. Anu jadi pangibing ku si Panji, anu jadi mahasiswa ku empah anu jadi ninina si Sarah. Indungna si Sarah jeung Wansono kacaritakeun si Sarah geus boga kabogoh, nyaeta si Panji, anu ayeuna keur di jero tahanan. Kusabab manehna ngiluan aksi demo, pas si Sarah wulasan taun teh, si Sarah diwauhkeun ka Warisno ku ninina si Sarah. Ngan kusabab si Sarah geus boga kabogoh jeung eta si Warisno teh umurna beda jauh sareng si Sarah, jadi si Sarah nolak. Pas di jero tahanan, si Panji jeung si Sarah teh ngobrol. Panji nanya ka si Sarah pikeun rek ngalamar si Sarah. Si Sarah teh bingung, ditanya ge teu ngajawab-jawab. Sarah bingung kunaon kaayaan si Sarah ayeuna kurang ngadukung, nyaeta tina masalah ekonomi keluarga. Jeung manehna mikiran arek indit ka Jepang. Teu kungsi lila si Sarah teh indit ka Jepang. Di ditu anjeunna hirup jeung si Warisno. Eta si Warisno teh boga niatan anu teu bener, manehna ngaleungitkeun kasucian si Sarah. Teu lila tina kajadian eta, Sarah balik deui ka Indonesia. Manehna kudu dirawat kusabab trauma kana kajadian eta. Saminggu saacan geus kaluar ti jero tahanan, manehna sempet ngalongokan eta si Sarah, tapi nepi ka ayeuna teh si Panji teh ngaleungit teu aya kabar. Di dieu aya unsur intrinsikna. Temana nyaritakeun ngeunaan kahirupan wanoja di dunia seni. Tokohna Panji, Sarah, Warisno. Galurna galur maju. Sudut pandangna pangarang ngahaja ngagunakeun atawa mawa carita kana sudut pandang palaku katilu. Amanat tina novel ieu nyaeta novel Galuring Gending oge bisa dimanpaatkeun pikeun media atikan. Daapan dina nas-nas mah pangarang ngajakana bebeneran, tumutuh kana papangon anu teu patungan tonggong jeung ajaran agama Islam. Atuh pikeun pangarangna meujeunna dibagiankeun sumangetna, kreativitasna meujeunna diajeunnan sabab kara kumaha oge novel judulna Galuring Gending teh milu ngabeungharan hasanah sastra Sunda, najan salila ieu mah eksistensi jarang pisan diadu reyomkeun. Mung sakitu resensi nu tiasa didugikeun ku abdi, mudah-mudahan seueun manpaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.